tah mantap gula mah inget bae ye inget keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa ieu mah dongeng saeutik bae ye aya jelema pelit jasa ieu mah ye ieu mah di Bagdad tapi ku pelit-pelitna boro-boro hartana dosana mun dipenta teu dibikeun eta kan pelit jasa berarti kan. Geus panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehanna teh nyate di imahna saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya kaluar bereng-berengan di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi ku nu boga imah nu pelit teh ditewak ewak sia kajen kuku mae kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit jasa pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun ka nu berwajib. Nya ge geus gideng bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehanana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing kaduhung eureun di dinya boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak cekeun lapu gua aing dahar ge dahar isuk sore henteu pamajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kieu deui ieu bisa dikae wallahu alam cekeun ieu akhirna kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanana cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe kerja cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya kan nyana sia ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah cek nyana maksudna ngeunah seungit heueuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya besi ngambe cek nyana ieu ditangkep didenda ka liwat kadinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imah nyana haji